Duh iya kontrakan can aya mesian di dieu mah. Berarti aya supaya to aya mah nya. Bukan we supaya to mah aya. Jangan sasil sigana isu loba. Tapi wah mah enggak ngopi sih. Wan, Iya bos. panggilkan kopi. Ya siap bos. Iya bos. Beras dari mana? Kopinya bos. Turun wannya. Ya siap bos. Singit. Udah ganti sela. Mau apa nih? Bandar sosis. Halo bos. Iya, aya icalen sosis. Oh sosis nu mana? Ieu nu di kebon teh. Oh di dinya, oke siap. Kontrol kadinya. Nya pokona mah teh we ka dieu lah. Oh siap. Sekitar jam 3-an saya kadinya. Ya, siap bos. Omat ka dieu nya kebon. Ya siap bos. Ayo ini orang ke kebon. Yuk. Ayo enak bandar sosis ke kebon. Siap. Bandar sosis datang. Aduh, orang diok hewa. Lumayan, simpan kamari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, 800.000. Lumayan yang jualan isuk. Adik tanggal orang ke mana? Ini awas potong-potong acan. 3 nang geus baralik we. Aduh, sampai euy. Euy. Sudah tela capek.
lumayan menang sakieu ge. Tapi wayah kieu dunungan can datang-datang. Beuteung lapar, gaji can dibayar. Jaba indung urang gering, can dibawa deui teh ka Askesmas. Askesmas kitu nu ngaran kesehatan teh. Baiklah, nu penting mah eta we. Bos, aya di kamana? Di kantor kebon. Kamari orang ngontrol kebon, pegawai orang awal. Ayo enak ngontrol. Ayawnya aina pegawai orang. Oh itu ayah pegawai orang. Mana? Tuh. Ayo nana ungkang. Ayo. Ada nungan orang euy. Si aina mah pegawai orang aya kamari aweuh. Kemana nya? Ayo orang tanya. Mahmud, ayo kamari kemana aweuh? Kamari teh bos nganter hela indung urang keur geuring euy. Pantesan kamari aweuh. Urang teh kamari teh ka dieu. Semua duit ngan Mang Abud aweuh. Jadi enak can dibayar ngan hampura. Duitna geus kapake. Duh bos padahal mah ayeuna teh keur butuh. Soalna butuh keur obat indung urang keur geuring ayeuna teh. Emang indung Mang Amud gering naon itu? Duka dah kamari teh panas tiris, bade dibawa ke Askesmas ngan teu boga duit. Hah? Askesmas naon mah? Duka dah pokona mah Askesmas teh tempat kesehatan. Hah? Askesmas? Puskesmas meureun. Naon Askesmas teh? Puskesmas meureun. Puskesmas mah.